Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepang keun. Nami Sim Kuring Augustin. Kawit ti Amsterdam padumukan ti parapatan Ciamis mengkol sakedik. Sim Kuring di Jawa Barat kirang langkung 8 tahun. Ayeuna Sim Kuring janten tukang dongeng. Duka ari kahartos henteu namah da sakieu ayana. Hapunten bilih kirang mernah kasadayana. Mangga urang lajeungkeun kana acara. Braal ah. Leuweung larangan. Bagian kagenet. Hayu urang teras keun hanca anu kantunda tea, wilujeng ngadangu keun. Margono, nahan nafas. Komo waktu eta awewe, malik kapalebah manehna. Panon Margono, kawas rek luncat tina kongkolakna. Ipri leuweung kitu? Batin Margono. Teu ngahaja, sirahna ngait kana hiji barang. Margono, tangga. Tetela anu ngait kana sirahna, pakaian eta awewe. Anu dicentel keun dina dahan. Paingan ti tadi diliukan, eueuh pakaian anu ngalumruk dina luhur batu. Eta pakaian teh, ilaharwi jeung anu sok dipake ku awewe biasa. Rok pondok, kaos, jeung jeroan. Ah, piraku ipri make underrok? Gerentes Margono. Diwir Margono, nyerengeh. Asa meunang ide. Pakaian anu ngagantung dina dahan, guat kumanehna dicokot. Gandiwang, Margono kaluar ti tukang ngeun tangkal. Bari dedeheman. Awewe anu keur mandi, kacidare wasna. Komo de awakna semet cangkeng ka aluhur, aya dina luhur cai. Eta awewe, guat ngalekep keun awakna. Beu ngeutna beu reum, nahan kaambek jeung kaira. Panonna, molotot. Lalaki kurang ajar. Wani ngintip awewe keur mandi, hayang dicokal eta panon teh. Si awewe, nyentak. Beu ngeutna, ngadaun wera. Margono anu disentak, kalah nyerengeh. Komo tika diukutan mah, eta awewe katingali beuki tulis. Moal elehku sopialat juba. Ge, Margono diuk, sisi wahangan. Panonna teu ngiceup, ningali kasampuluran awak si awewe. Kumahawi, ucing ningali pais lauk emas. Kalah ka gumasep, kadiukeun pakaian kuring. Eta awewe, beuki nafsu. Margono, ngawas keun sakuliah eta tempat. Tetela negla. Jadi moal mungkin si awewe, ninggal keun eta patempatan, bari teu di baju. Sanggeus ngukur jarak, Margono, nunda eta baju dina luhureun batu, teu jauh ti tempat manehna. Si awewe, kekerot. Tapi, teu walakaya. Akhirna, manehna ngojay ngadiukeutan pakaanana. Margono anu geus ngadodoho, barang ningali eta awewe ngojay, geuat loncat. Ngarontok. Sajongjongan, eta dua jalma anu beda jenis, papuket dina wahangan. Si awewe, mimitina mah, ngalawan. Ngan, ku keahlian Margono nalukeun awewe, akhirna si awewe pasrah. Reging Margono mangku awak eta awewe, terus digoler keun dina luhur batu nemprak. Didinya, Margono ngalampias keun nafsu satona. Hei waktu seep urang caak hanca.